Dirinya dek mitip naon, kurang dek ka warung mah. Kamarikan softtek. Softtek ukuran naon? Ukuran softtek mah nu aya sayapan we. Siap. Eta sabriji. 3 we atuh nih. Mama meuli kondom, aya rek meuli kondom beuh. Jeung suing. Jeung odol. Betul siap. Lalila hati-hati. Softtek odol kondom. Softtek odol kondom. Softtek odol kondom. Softtek odol kondom. Kondom. Si Angus datang. Kadir. Ay mana geruduk. Sasubur asup. Sok ayeuna we ih, kabur datang. Sok keburu tasar ki maneh. Segera. Kalau orang pareman heula. Coba di aduh aing softtek anu ejang-jangan mah aduh. Aing kudu kumaha bae lah terus terang we ora ono enggak ada. Naon ieu suara euy? Naon ieu? Aing rasakeun anjing. Geus ida aya mah geus kaluar. Sesuai buru. Ayo tuh gancang ah, bisi kabur data salah ke mana? Ayo. Mantap. Hek sia geus ngalakukeun naon di jero imah aing. Aya suara aahan. Teu teu ngalakukeun naon. Geus moal aya alasan naon-naon deui, aing teh masihna aing teh budak geutik geus kolot, aing teh geus bisa meuli bobodoh. Mana mah geus yakin geus berhubungan intim tadi dinya jigan tongin kieu jigan tangkalan kieu. Geus. Bae atuh kumaha aing make jangan makan sagala imah-imah aing, baju-baju aing, alok-alok aing. Mane di goblok sok darayuk jeung aing di dieu. Segel jeung aing dieu. Geus atuh mah gelut sia. Tuh mana laki ke patut mau harga dirian. Si anjing pamorongos wae Awewe pedegong, diuk sia. Aya naon ieu teh? Di rame kieu. Iya, Pak RT perselingkuhan terjadi ya. Lalakina tah teu gablek pikiran teh awewe. Kela. Ieu teh permasalahan naon ya? Coba jelasin ke Pak RT coba. Pak RT atuh abi rek teu salingkuh kumaha. Dan nu salaki abi mah leutik ari nu ieu mah gede. Sok salah abi palebah mana? Oh, iya masalah maneh, Ron. Lain salah pamajikan maneh. Nah, Pak RT jadi nyalahkeun urang salah naon? Tah, Roni. Kadenge cek RT. Lain salah aing, tapi salah maneh. Tapi bogaan maneh mah atuh sagede kacang panjang. Pantesan pamajikan maneh selingkuh ka aing atuh tah. Ya mah bagaya, kebun gede. Anjing aing ngapal disuntik KB, aing mantap. Luar banget mantap mah. Baik tuh anjing. Berarti pemajikan maneh dikawin ku aing. Kela. Pak RT ge hayang. Mangga Pak RT, abi beda euy. Gas abdi Pak RT. Hai baskan. Ulang tahun ayeuna teh lain mau kado lagi geus bosan aing mengadu sumut mah. Kalem Ron, urang geus nyiapkeun surprise kejutan spesial jang maneh. Engke hadiah spesial pokokna mah jang maneh ulang tahun.
Engke ayeuna aing ulang tahun teh hari ayeuna. Sia teh balkoning. Heuh, ngan pira ku kudu dikeluarkeun ayeuna sia teh atur rusuhan encan waktuna. Porojokeun naon ai maneh mere kado naon ka aing kudu diporojo-porojo emang waduk maneh teh mere kado ka aing. Lain waduk sia teh waduk hungkul diperojokeun teh tah ieu aing hamil. Ieu kejutan jan maneh teh. Kado spesial. Temain kain kado nyusakeun aing maneh eta disalome ku saha. Aduh maneh satu lubang rame-rame. Sia ku sia baron ku maneh. Aing mah teh asup goblok. Dan. Naon, Bleng? Aing ngang curhat euy anjing. Bingung euy. Permasalahan euy. Curhat naon dari mana, Bleng? Sok ka dieu atuh diukla. Aing dan gila andan anjing ieu mantan aing euy. Sing aing bingung kumaha euy jalan keluar mah euy. Astagfirullahaladzim, mana, Bleng? Sugan teh bager, Bleng. Aduh, teu nyangka urang mah, Bleng, aslina. Aing nafsu mah kumaha tuh dan kepoekan dan dihajar dan. Terus kumaha tuh, Bleng? Kamu kemana apaleun teu? Teu apaleun dan puguh mata ka aing sieur euy kana usirana ge anjing. Mane mikir, Bleng. Lamun kabogo mane apaleun pasti nyeri hate, Bleng. Anjing masalah nyeri hati mah pasti ngan urang aya ngomong ka kabogo urang euy ade goreng ku bahasa dan urang teh kudu pake sopan santun. Sok, Bleng. Enang mun mane lalaki, gentle mane sok ngomong ka kabogo mane atuh langsung. Wani aing mana anjing teh wani kabogo mah can jadi istri can jadi halana nanti terus terang bejakeun anjing. Aslina mane wani, Bleng. Aslina aing mah Yuk datangan langsung atuh. deuk aing mah bisi mah teh percaya aing jeung maneh milu ka imah kabogo aing ada. Sok ayo, Bleng, kurang hanter. Ayo anjing. Ayo buru. Kebiasaan teu wae si budak hirup teh. Motor butut. Aya naon kabogoh urang datang ka dieu jeung saha eta teh nya babaturanana kitu. Heuh, jeung can siap-siap dicek urang mah ngawa atuh nelpon cek urang mah nya ujug-ujug datang we ka dieu. Goreng patut teh. Heuh. Sok atuh si maneh ngomong. Naon ieu datang-datang juga riweuh ah. Si anjing. Kajen pe sok atuh sia teh ngomong kok gentle maneh mah. Oke lah tuh kalau mah tuh anjing aing teu parugu kan mah. Aya naon sih ieu teh datang-datang teu pararugu ujug-ujug ka dieu. Sok atuh ai maneh buru ngomong, rek urang rek maneh ngomongna, maneh males dianter ke urang. Baik kurang lah. Jadi kieu sayang. Lila maneh mah tah. Si ieu si goreng patut ebolan jeung mantana tah. Anjing, ka aing bebek-bebekan kanyatana maneh kitu jeung batur. Sok jelaskeun kumaha? Beh pararugu ieu. Kasal sia mah bobogohan jeung urang ebol jeung batur. Kieu caritana teh nya urang teh cicing di kamar. Terus itu teh nyampurkeun terus urang teh diasupkeun da acan kabeh asup mereka rek uluna unggul. Jadi kumaha? Baseuh. Teu pase, aing teh kamu digeuingkeun gedung aing anjing nyeri hati. Aduh maneh obleng Roni Saipudin ngimpi eta teh. Ngimpi. Mana si dan aing asli astagfirullahaladzim. Sarap sama anjing asli tanya balikan. Bye berarti teu tulus kikituanana jeung mantana. Aing aya jadi asli anjing. Soalnya mantan aing mah geulis terus maneh jiga orang bentuk.